Garing nya naon arahkeunana atuh? Ai sugan aing teh peuteui anu gede, peuteui nu biasa. Heeh, sugan teh. Sugan aing teh. Nah, ieu peuteui kieu mah teu payu atuh. Aing geus jauh ka dieu, aing mah teh baru. Kita janjianna di mana atuh? Ieu janjianna mah tah cari mah. Jannya. Baru saha menyangkut dan orang banyak teu nyaho urang Kata ke apa? Nyatu mana jelemana? Di mana alus cenah dina deket kebon keduren. Nah, ieu deui tapi jelemana ka mana nawar Mana tuh udah usah sah di dina deh. Wajahna teh leupeuteuina teh dugut cenah wah. Teuing peuteui naon. Teu bener meureun eta anana HP meureunan. Janjianan di mana teh? Ulah di dieu. Ieu sejak 11 eta teh tapi eta teh awewe eta tudaranna motor tah ngali deh nempokeun we ka urang di sarua. Ularana. Itu ulang kieu. Oh, jika nama itu tuh ya udah soalnya di dia jelema sok turun lah gerak. Itu merenang Indik sampah tuh dari itu tanyakan temuan kurang dia temuan dia lah aku cina pemborong tuh si pemancong tuh cina itu keharti aja di mana jadi itu yang itunya wah itu dia namanya pun tendeka dia nama beda gaya nama juga seorang pemborong iya berat gitu juga nama hutan pada tumaros iya sih hari anu bade ngaborongkeun peuteuy mana nya sudah menahan gitu saha oh bibilung sanes anu bade ngaborong peuteuy abi nuhun ieu ice mah si neng ice nya ya abi teh tadi ngantosan ieu teh di dieu mana tuh ieu teh pengersa pamancongna teh aya geuning aya pan dieu oge tuh jeung bibi pan di dieu oh nya sanes nya sauran atuh itu bibilung nya kayak atuh ampesanna nya heeh saha ieu kurang ka dieu salah hati deh ngeborong peuteuy teh cari-cari dari tadi ternyata gok hareupeun geuningan iya ini aku ini ya mogok pemancong aduh bingung aduh peuteuyna eta banyak teh buah banyak dong itu tuh di sana tuh di kebun saya yang di sana pengen berapa itu semuanya harganya gimana kalau 2,5 juta aku baiklah coba lah ima ngabereskeun we 2,5 juta iya pemancong oh mana 2,5 juta mah deui peuteuyna sakumaha sakontenereun gitu sapusueun pemancong pokona mah gede pokona selingsan lah ayeuna mah lamun dibikeun 300 teh ditempo aduh 200 mah pemancong bukan beli sering atuh abi euy bisa kumaha dijadinan lah 300 sok 300 mah sering atuh sabaraha masalah 400.000 lah kopay lah bakal batik euy 400.000 mah biasana peuteui zaman ayeuna teh keur kusum buahna teh loba biasana mah ajabanin keur oh dieu jadi kayak ayeuna ge langsung transfer lah oke siap tapi atuh diteang heula ka ditu geus moal geus kabayang aing mah geus jago geus ahli gitu masalah itu geus kabayang dina rugi-rugina ge 1 juta mah meunang teh batik teh lain moal diteang heula mah ka ditu ka kebonna pan ayeuna teh uang bayar heula tuluy uang teang tadi tuh neangna mah paneuri mah penting mah dibayar lah bisi berubah pikiran lain pikirannya ayo buru-buru nah di mana tah karena gitu sih pada mata mah paling gitu yuk ayo nama tuh heula teh nyaho motor teh da kieu tuh berek-berekan kieu kaseureun hukum motor teh ayo motor kieu pemancong lah nya tah ladang peuteui beulikeun kana nu kieu nya tadi nama sudah herek dimeuli lipstik kitu ya abi teh euy pada ayo tuturkeun abi jauh pieu aing di dieu we lah
mogokan wae motor teh. Hah. Capek alabatan. Iya. Dieu we atuh apa kumaha di mana? Terus atuh dia turun. Tangkala di mana tuh? Tangkana mah ka dinya masuk ka dieu. Aduh paur Paurna teh motorna alus bisi ieu soalna rawan ieu mah. Moal. Mau daikeun ka motor aing mah moal. Aduh, kemancung ka hati-hati kena. Aduh, Sok atuh kareupeul urang rek asup ke mana atuh? Ini tangkal naon ieu we badag kieu. Hatinya euy nya. Aya borongan eueuh. Aya ge kopi tara tah. Ieu mah nu kake onde atuh da lain kawasan abi euy. Eta kopi eta. Heuh kudu bebe heula ka jeung kanyi enok. Keneh atuh kopi lagi pira kopi ge jorek di Lain ieu teh ngomong wae peuteui dari mana? Di dieu teh rawan pemancung. Mau daikeun ka aing ngomong main wani euy. Ku aing mah diusap satarangna aya ngepot mah. Aduh atuh bae kitu mah bisa ngajamin pemancung mah. Moal ada air moal naon hayu. Tuh paling kunci lagi teh deun dinya moal. Mahal ieu mahal dibawa. Ieu mah bae aman jadi kitu. Moal main wadaikeun ka aing mah. Ayo nam di mana atuh leupan. Masih jauh tuh. Sebentar lagi ini tuh. Aduh. Jalan lagi nih hararese atuh. Nyaman apa teuy na anjing. Heuh, nya mana atuh tangkal apa teh? Sangka teu meunang-meunang ieu teh euy. Inung budak kelan we di dapur. Aduh, mah lumayan dan pakasaban kemana nya sim kuring wang rada lempang we kebelah ditu suganan we menang gitu kan. Di ikhtiaran mah gitu nya. Oke, gaskeun. Aing naon segala sesuatu kalau di ikhtiaran mah kita teh pasti menang. Contohnya aing ieu keur leumpang ngeunah-ngeunah da teh kahajar rezeki anak soleh ada motor bagus teu mah darongsok ieu paling dijual 20.000 itu mah motor buat durukeun itu mah ini aja guys. Lumayan ini aya kuncina dia asa disadiakeun kieu ieu mah ayo ayo ini paman baheula ieu aing naon segala sesuatu kalau di ikhtiaran mah kita teh pasti menang. Contohnya aing ieu keur leumpang ngeunah-ngeunah da teh kahajar rezeki anak soleh ada motor bagus teu mah darongsok ieu paling dijual 20.000 itu mah motor buat durukeun itu mah ini aja guys. Lumayan ini aya kuncina dia asa disadiakeun kieu ieu mah ayo ayo ini paman baheula ieu Nying, bagulung ini mah naon euy? Wah, hakina meureun euy. Salah cobaan. Jalan lagi jok. Di mana peteuina di mana? Iya pemancung rugi ya peteuina Anjing. Angin badag juga nama. Nah, ieu peteuy kieu. Jabaning geus garing nya naon arahkeunana atuh? Ai sugan aing teh peteuy anu gede, peteuy nu biasa. Heeh, sugan teh. Sugan aing teh. Nah, ieu peteuy kieu mah atuh teu payu atuh. Ieu peteuy lam toro jabaning geus
Ya tar segara ring. Da atuh pamancong yang bibilung teu nanya peuteui naon nya abi mah asal peuteui we nya geus semoga tangga peuteui. Anjing. Rempag ieu mah aing atuh ngaborong kieu mah. Kieu carana mah rempag aing rempag atuh mah nya ngaborong peuteui kieu atuh tempat peuteui kieu. Udah mau jadi duit atuh kieu mah. Boro-boro mau jadi duit mungkin mah dibagikeun ge mah anu hayangeun atuh. Anjing. Mau bekieun jelema. Anakku aing geus transfer 400.000. Rugi angus ampi. Nah teu panya teu poe abi ge erek ieu peuteui da pamanan teu bebe jala teu tanya heula atuh peuteui naon da ya abi mah apal peuteui geus we peuteui. Geus ieu mah ripuh aing. Gagal ieu mah nya atuh peuteui kieu. Nya heueuh aing. Ini rugi tah. Mana ge kudu tatanya berat tadi teh. Heuh sugan aing teh peuteui anu gorde anu parahnya sekali. Ai sugan teh tadi teh geus tatanya heula. Peuteui naon na. Pan tadi teh tina ieu ceorean cenah. Gitu. Ai sugan aing Duit teh geus asup rekening tuh omongan mulangkeun geus kitu mah. pulangkeun atuh. Iya atuh kumaha pamancong geus bae lah nu garing di anu ieu tah ku pae sulung Jangan mana haun, entok ge moal beuki ieu nu kieu Kieu mah mah da moal beuki da garing atuh ieu mah. Kumaha dijalok we atuh suluna we. Suluh aja mah. Naon atuh? Urang mah tara di nyangu dina sulunya. Oh, urang mah dina gas atuh. jual we atuh ka tukang tahu we atuh pabrik tahu geuning ya. Balik mah bener. Ayo balik ah. Balik. Soalna mah bae aing mah lah kalau biasa kitu mah sedako we. Bae lah urang marido geus bae lah. Bener barang deui ini mah nage kudu posisi heula. Naon peuteui naon, bra. Aduh, jalan hese di rumpil kieu. Kade bibilung pamancong atuh gitu mah. Anjir. Deuhan. Kumaha jeung banding ngatakan cabe anu kake onde. Aduh, aing mah. Teu balik sih. Mana ge barang beuli teh kudu tatanya heula, gerak. Aing mah bukan teh bener atuh da biasana mah salah kieu. Bukan teh aing untung urang kudu tak poe untung lumayan Pisan barang beuli teh. Parunten dulu, punten. Teu balik pisan. Ari motor urang di mana ieu? motor aing eueuh. Anjing bener Nya, cek urang oge tadi simpen geranana. Anjing ieu mah katutukar ricu gitu peuteui. Peuteui nu kitu. Padahal aya motor butut, aya motor urang ka mana nu alus ieu? Ieu ka mana ke motor ieu? Aya motor butut aya. Ini motor aing aya mahal. Dah kitu tah matak ge kudu apik geura. Untungna teh ngaborong peuteuyna teu balik. Ayeuna neureun motor di dieu, motorna leungit. Anjing motor aing leungit. Motor Dah kitu mana kayak sing apik geura barang beuli teh. Aduh, bener mah ku aing teh itu anjing kuncina anjing leungit. Kilang kitu teu apik boga barang teh. Urang teh kudu boga sakit kituna. Aduh, aing pusing kok itu buka motor. Nya geus pek uruskeun sorangan dieu aing mah. Gua motor leungit, motor aing leungit anjir ka mana? Aduh, goblok itu barang sape anjing teh lah. Teangan ka ditu ka hareup.